da pribadi mah teu hayang aing boga pagawe digawena teh gumantung kana dunungan. Aya dunungan daek sasapu, aya dunungan daek bebersih, eueuh mah dunungan kitu we main selawat teh kaituna nya leres. Jadi kahayang kaula pribadi mah memang sarua jeung anjeun, tapi ieu kaula salaku raja anu kudu ngajenan saha wae. Sabab ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Sumber daya manusia anu handal, anu kompeten dina bidangna. Ya, leres. Sabab naon? Ieu nagara teh terkandung sumber daya alam anu merimpah luas. Da moal karasa mangpaatna ieu sumber daya alam lamun anu ngeusina atawa sumber manusana teu berkualitas. Nu mata kaula ngabutuhkeun pagawe-pagawe anu handal. Pagawe-pagawe anu berkualitas giat dina gawena. Tanpa diemel-emelan kuna naon. Sabab naon? Cing inget, ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah. Ieu nagara merdeka lain menang hadiah ti nu ngarannyah. Tapi ieu nagara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak, ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, ancur di medan tempur, toh pati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina. Tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja ka urang sadayana nyatapikeun bajoang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Nya. Leres. Nu matak sok tingkatkeun dina sagala widang kagiatan supaya ajen inajen ieu nagara leuwih ngaronjat. Nya. Sabab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh. Ya.